pikeun isi lain. Malah bae aya. Nah, wala be lain aja ilaing. Nah, weng madas napa munding ngajuru. Nah, ari maneh eueuh gawe munding ngajuru bet dilalajoan. Resep euy mawa euy. Tong boro munding kupat tahu ge dihuapkeun ku dewek mah. Eta kamari mawa euy salah misleuk wa. Salah prediksi. Munding rek ngajuru nya tampanan ku dewek. Ngahujun geus ngahujun. Ari sugan teh anakan. Ari pek teh muru kutuk wa euy sagede enong. Aduh. Si laing mah dewa duit. Tanya aya munding bet ngenog. Si laing meureun ngenog mah. Kala. Nah, ilaing rek naon nengan si bahala be? Kang ditu laina si bahala be teh jeung laing. Rek nengan dengan sangu. Si Dekuing teh ieu teh ngajak museuh ka si Uwa. Aya leuwih anyar cenah menang beja mah. Lauk loba malah aya nu sagede pingping. Loba, naonan nu sagede pingping? Leuwihna wa. Lain mah mana aya leuwih sagede pingping. Nu aya oge solokan. Paingan saaki kami teh pulang anting bolak-balik ke solokan teh kur menang burayak we jeung burayak deui nepi ka beuki. Wah, tunggu sehari Allah mah bae ah. Cewek marek nguseup jeung munding. Jik bade nage lieur kami merek ngangguakan budak Dek, Dek. Cacing cariting iam ngajedong. Ayo urang ngalalau lauk nu ngaringkuk estu kawajiban yang nyiar kipayah. Halus teh kasorak nih euy. Rek ngalaman ge mah jadi bentang film. Mana cacingna? Astagfirullahaladzim. Ieu mah geuning siga kendinu dibikeun ka si waleb bae. Geuning aya di dieu. Tuh. Gara belum kieu gara-gara keni. Dimomorekeun ting pamer eta. Astagfirullah. Ya labun. Dek. Ngin sesna bade emam. Payah ngagelisnya sayana. Bapak mah. Iraha balik kau ge wayah kiwali. Saya balik wae dengan demi semua. Bismillah. Wayah nawe di wayah ge nya. Astagfirullah. Pak. Kita Bapak. Pak. Nah, jujuk aya di dieu. Mina? Nih, ajuk aja di dieu. Kami tah. Ieu, kamu
Kieu amu. Itu gara-gara si ontohon. Basa dibere keni gini. Oh, Tah, keni. keni teh amu teh si ontohon. Ku kami teh dibuka di keboda hanaang hayang nginum. Juga teh nya keni. Di jerona teh ieu. Aduh. Yajin. Hah? Aya jin. Manya wilayah Kiwari aya jin. Aya amu, ieu amu barang dibuka teh nya aya nu seuri ngagak-gak. Terus kami teh dibare tilu pamare. Mah terek mere tilu da geus ngabebaskeun manehna. Aya kami teh ditolak we. Jin. Kitu mah Pak. Langsung sae urang nyungkeun we atuh komo tilu permintaan mah. Bisa minta sawah, bisa minta duit, bisa minta dahareun. Tuh kan kami ge senang atuh. Mari pu we bureak deui ningali daharnya budak ejo uku jeung uyah. Pamali amu teu meunang kitu teh. Kami ge lain teu hayang. Realita atuh Pak jawan Kiwari mah Teu da kitu aya pikiran ponok mah. Ye, jelema pikiran ponok mah segala rupa teh hayang untung tina enteng. Hayang naon? Hayang senang mung capek. Eta jelema anu ponok pikir teh kitu. Ulah urang masih jadi contoh apan akang teh lebe. Anu nu disebut teh figur masyarakat atau manya figur masyarakat atuh muja mun munjung jeung muja ka bangsa nu kitu mah waduh picelakaeun atuh amu neraka bagianna ge teu meunang amu urang mah pokona rek susah rek senang menang usaha sorangan menang kesang sorangan cing sini kita rezeki matak ngirimkeun aya jin oge tah cing sini urang teh dibabarikeun rezekina kari menta biar kita permintaan nih itu teh hese minta permintaan mah wah teu bisa kitu amu ya amu turunan urang mah eueuh kitu teh amu kabeh oge kerja keras kuli buruh kuli macul kuli nanaon jeung sagala rupa turunan urang eueuh untung tina enteng eueuh hayang naon hayang senang mung susah turunan urang mah matak wayahna amu cing ridho keun bae eta mah urusan jin hayang jadi balad urang hayang jadi dulur urang eta teh geus direjekian urang teh enak kumaha atuh ieu kegun aya di dieu teh tah dengan sang dengan sang bukan nya eta cek kami oge ye mimitina teh nya cek kami teu bae rek milu mah ngan beda meureunnan kuring we ngamamenta kitu cek kuring teh cek kuring teh naon cek si jinna teh hayang ka mana diantur digebuskeun amu ka sawah debe ka ikat tadi nama rancucut. Nah, jadi kita bisa garing. Ada kukuring di penta. Saya teh garingkeun kitu da mung aing mah rancucut mah cing teh. Tiris ini kitu, matak garing we alhamdulillah. Tah itu tah nu kadua bareng rek ini tambet gejleg di dieu atuh nya eta puguh aduh ampun ieu. Di gara-gara si ontoh dia tuh si terus ayeuna ka mana eta burayak lain teh tenangan burayak. Apaan erek? Erek menang segitu teh. Mana burayak mah? Apaan dikuju bar ka sawahnya? Hah, balik deui, eta imana sawah. Budak kali dahar jeung uyah, karunya ka budak. Dalin teh karunya geus eta kumaha geus kieu. Lain eta ningali si ontohon teu. Tadi ka dieu bieu arek cikeneh. Cenah menek nengan balabe teuing teu da serangan. Kemana teh si ulah? Saya budak karunya kerja ganggu. Oh itu kalau di budak pulang nanti tuh dengan budaya kau lah. Ibu ini kaji. Nawan. Apa ya kedengen sanu? Nah itu nawan di makakak oke lah. Dah. Ribet kamu. Mau. Lah. Ih. Menang. Ingat. Ribu. Ribu. Konya ambonya. Maju kakak itu ah. Dede, mam dede. Ganggu pisan bapak maneh mah. Bener kita. Naon atuh salah deui. Atuh lain ka dieu atuh imah atuh Trek hareunya ada kumaha. Itu moal moal ngeureuyah. Sok atuh ka mana. Sok.
Sok, siap-siap. Oh siap, masalah. Salah. Ajang, pakai gaya. Siap.